Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah nu maha murah nu maha asih. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an andir qaumaka min qabli an ya'tiyahum adabun alim. Saestuna kami geus ngutus Nuh ka kaumna prak geura ngawawadian kaum maneh samemeh siksa anu peurih tumiba ka maranehna. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Pok manehna nyarita, yeuh kaum kaula saestuna kaula pikeun arandika teh tukang ngawawadian anu tetela. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Prak geura ibadah arandika ka Allah jeung masing takwa ka anjeunna sarta masing taat ka kaula. Yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun. Tanwande anjeunna ngahampura arandika tina dosa-dosa arandika jeung anjeunna bakal maparin tempo ka arandika nepi ka ajal anu pinasti. Saestuna upama ajal anu geus dipastikeun ku Allah teh upama tumiba moal bisa dipundurkeun upama arandika nyaraho mah. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa naharan. Manehna nyarita, nun Gusti Pangeran abdi saestuna abdi nguar pangajak kaum abdi siang wengi. Falam yazidhum du'ai illa firara. Nanging uar pangajak abdi teh hanteu nambihan naon-naon ka maranehna angin kalah kabeuki ngajarawuhan. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. Sareng sayaktosna saban abdi nguar ngajak ka maranehna supados Gusti maparin panghampura ka maranehna. Maranehna kalah kanyocokan ceuli ku ramona sareng ngebulen sirahna ku pakeanana sareng maranehna kajongjonan turta takabur kabina-bina. Thumma inni da'awtuhum jihara. Lajeng sayaktosna abdi parantos nguar ngajak maranehna satarikna. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Salajengna sayaktosna abdi parantos nguar ngajak ka maranehna kalayan terang-terangan sareng kalayan rerencepan. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pok abdi nyarita ka maranehna geura marenta dihampura ka pangeran arandika lantaran saestuna anjeunna jembar panghampura. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Anjeunna bakal nurunkeun ci hujan ti langit ka arandika kalawan mayeng. Wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jeung anjeunna bakal maparin pituduh ka arandika ku harta banda katut anak sarta anjeunna bakal nyawiskeun kebon-kebon turta anjeunna bakal nyawiskeun walungan-walungan keur arandika. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Naha gening arandika hanteu miharep komara Allah. Wa qad khalaqakum atwara.
Padahal anjeunna geus ngayugakeun Arandika dina sababaraha tahap. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا Naha Arandika teu mikiran kumaha Allah ngayugakeun langit 7 lapis. وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Sarta anjeunna ngajadikeun bulan di dinya minangka cahaya, sarta anjeunna ngajadikeun sarangenge minangka lampuna. والله أنبتكم من الأرض نباتا Jeung Allah nuwuhkeun Arandika dina bumi kalawan tumuwuh sahade-hadena. ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Tuluy anjeunna bakal mulangkeun Arandika ka dinya, sarta anjeunna nya bakal ngaluarkeun Arandika di dinya deui. والله جعل لكم الأرض بساطا Jeung Allah geus ngajadikeun bumi minangka amparan pikeun Arandika لتسلكوا منها سبلا فجاجا supaya Arandika lalu mampah di dinya dina jalan anu laluasa. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Pok Nuh nyarita deui, Nun Gusti Pangeran abdi sadaya, sayaktosna maranehna parantos wangkelang ka abdi, sareng maranehna narurut ka jalma anu harta katut anakna henteu nambihan naon-naon ka maranehna, jabi ti karugian. ومكروا مكرا كبارا Sareng maranehna ngayakeun tipu daya anu kalintang ageungna. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا Sareng maranehna nyarita Arandika ulah ninggalkeun pangeran-pangeran Arandika, sarta Arandika ulah ninggalkeun nyarembah ka Wad katut Suwa, jeung ulah ninggalkeun nyembah ka Yaus jeung Ya'u katut Nasr. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Sareng sayaktosna maranehna parantos loba pisan nyasarkeun batur, sareng mugi Gusti henteu nambihan naon-naon ka jalma-jalma anu darolim teh sajabi ti kasasaran. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Ulantaran dosa-dosana nya maranehna teh dikaremkeun, tuluy maranehna diasupkeun ka neraka, nya maranehna henteu manggih nu nulungan anu salian ti Allah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Jeung Pok Nuh nyarita, Nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti ulah nyesakeun saurang oge ti antawis jami-jami anu kupur di ieu bumi. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا Margi upami Gusti nyesakeun maranehna, tan wande maranehna nyasarkeun abdi-abdi Gusti, sareng maranehna moal ngalahirkeun anak sajabi ti anak anu darosa anu kalupur. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Nun Gusti Pangeran abdi,
Mugi Gusti maparin hapunten ka abdi, kapun biang miwah pun bapa, ka jami-jami anu lalebat ka rorompok masjid abdi kalayan iman, sareng ka mukminin miwah mukminat, sareng mugi Gusti hanteu nambihan naon-naon kanu darolim teh sajabi ti kabinasaan.